Allahumma sholli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza lan hale kaya iki kufur yakfuru kufur sapa man wong silaman satama kang mesuh yasiman nabiyan ing nabi sawiji au malakan atawa ing malaikat sawiji. Wakada jeung bari saperti itu kufur yakfuru kufur saman jalma siahna man satama anu nyarekan eta siman nabiyan kahiji nabi au malakan atawa kahiji malaikat. Jadi tina sawarehna murtad omongan teh di mana-mana jelema ngomong ku omongan anu eta omongan teh geusina nyarekan moyok teu ngahina ngarendahkeun ka seorang nabi atawa nyarekan ngarendahkeun moyok ka seorang malaikat. Kufur murtad jalma anu nyaeta nyarekan ka seorang nabi atawa ka seorang malaikat. Di dieu nyaeta nu dimaksud nyarekan ka seorang nabi nyarekan ka seorang malaikat teh ae man wasofahu tegesna jalma anu nyipatan ka seorang nabi atawa ka seorang malaikat nyipatan bima bihimaksud ku persifatan anu aya nyaeta mengurangi kana kedudukan tegesna anu ngarendahkeun kana kedudukan seorang nabi anu ngarendahkeun kana kedudukan seorang malaikat. Kadenya akidah geus nganyatakeun bahwa para nabi teh para rasul teh sadayana eta araragung. Eta sadayana araragung. Oge eta urang wajib ngagungkeun. Ketika aya jigah-jigah aya di seorang nabi keberadaan anu mana keberadaanna eta tiga nyaeta memper kana hina kana rendah lain daya namun tiba kana nabi walaupun aya namun utama eta anu tiba kana nabi teh menurut orang jika hina teu hina. Nges kurang diaji dina akidah bahwa nyata seorang nabi teh nyaeta wenang kakeunaan ku a'rad basariyah ku sifat-sifat anu manusiawi seperti mana seperti para nabi aya namun utamat teu damang. Nah, teu damang anu dipaparinkeun ku Allah nyaeta ka seorang nabi eta teu matak ngirangan kana kedudukan kana derajat keluhuran seorang nabi. Pan di antarana anu masyhur teh geuninnya anu aya di paparin pujian ka Allah Subhanahu wa taala Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam. Jadi ketika ayeuna menceritakeun kisah Kanjeng Nabi Ayub eta kade ulah aya urang semu-semu aya
gila atau merendahkan tentang ayeuna muntah anu terjadi ka Kangjeng Nabi Ayub eta. Panduwi kabulatakan teh ayeuna muntah eta teh. Kulit nanti saking ayeuna muntah naon, saking ayeuna muntah ku kitu terus dikabulatakan. Da urang ulah aya ayeuna muntah semu-semu gila. Tapi kudu ditembungkeun semua orang mengagungkan nyaeta kejadian anu kena ka Kangjeng ka seorang nabi teh ka Kangjeng Nabi Ayub. Jadi cek urang mah bahasa urang ambil positifna gitu. Ambil positifna. Sok sanajan ayeuna muntah mungkin aikeuna ka urang-urang mah eta teh mata rendah, mata hina, tapi Allah ketika eta ayeuna mun terjadi ayeuna ka seorang nabi teu terjadi hina sama teu terjadi rendah ayeuna teu jadi mata rendahkeun kana martabat kanabian teu mata jadi ngarendahkeun ayeuna mun ka martabat kana seueur di para nabi teh anu ayeuna mun pandangan orang anu awam jijah-jijah eta teh sesuatu anu merendahkan kana kanabian tidak. Jadi ketika ayeuna mun urang menceritakeun anu terjadi ka para nabi anu cigah ayeuna rendah teh para nabi cigah ayeuna mengurangan kana martabat dan kanabian sing bisa-bisa. Jadi ini ayeuna mun diambilnya eta positif-positifna. Sebab nabi sadayana oge rasul sadayana oge contohkeun keur umat. Contoh ayeuna mun teu keur umat ayeuna mun teu contoh sadayana ge dicontohkeun. Tutulkeun ayeuna umat banyak ayeuna mun tadi paparina anu mata rendahkeun. Terkenalkan ingat bahwa pos eta ayeuna jelema tukang muyang tukang ayeuna mun teu beda jaluk ayeuna mah kitu ane baheula mah da tukang pengemis teh jadi aya baheula mah namu pengemis teh kitu lain modal ayeuna ngamen gitu lain ngamis jeung da aya ieu deui naon teh istilahna mah aya tutup lumut gitu mah tutup lumut teh belum ada aya ngemis teh di jalan teh ngalajotang gitu ngalajotang teh aya nu teh padahal aya nu butuh beas ieu teh lumayan aya nu muntah mah keur lalap gitu keur aya nu muntah sabah da geus ngarti pribuno oge beas aya nu sameter atau setengah liter naon aya nu muntah aya rita ina kaya eta tumana baik kita di ini biar teh memang kadia teh eta ajangan anu teh ajanganna keur bisul mah nya cenah aya jeung bisul ingat ku polos ku awam itu di ajangan anu cenah bieu teh ieu teh aya naon oh maka dia teh ana lumayan eta cenah keur aya naon keur gering jeung ajanganna bisul nya aya jang bisulnya seperti gitu seperti gitu. Jadi ayeuna mun tadi aap meureunna ayeuna mun nabi mah taratu damang gitu atau mustahil ajengan oge komo ayeuna bisul mah gitu. Seperti gitulah contohna. Contohna. Jadi ayeuna mun nu terjadi ka jalma mukmin mah da aya ayeuna mun nu jadi ngarendahkeun tina martabat keimanan teu aya. Sagala ayeuna anu terjadi justru ayeuna mun kakujian eta teh nyaeta matak naikeun darajat keimanan seorang mukmin eta. Justru lebih ayeuna mun ku Allah dipaparin balai dipaparin ujian teh justru anu lebih naon anu makin naik ayeuna darajatna. Ai kari-kari ayeuna mun tanggapan umat misalkan terutama ayeuna ka seorang nabi ketika ayeuna mun kejadian seorang nabi anu nyata penilaian anu awam tina akidah dikira eta teh sesuatu anu matak ngarendahkeun tidak. Jadi ketika orang nyipatan ka seorang nabi ku sifat-sifat anu merendahkan kana darajat kanabian mangka eta teh kufur.
kayak teh murtad. Naudzubillah. Ngeningan ayeuna mun tam hiliwir mah paulamanya junjunan ayeuna teh nikahna 11 kali di kayeuna saat pupus oge nya eta ngantunkeun garwa. Apan nyebutkeun baheula bola gitu tukang ayeuna pidato bahwa ayeuna mun tam Nabi Muhammad teh sallallahu alaihi wasallam perisai gitu tukang ka istri eta nyepatan ayeuna mun tam eta tuluy ayeuna mun tama junjunan bahwa ayeuna nana sadinten wareg saginten disebut ayeuna mun tama bahwa Nabi ayeuna Muhammad teh nabi anu balangsa. Tah eta termasuk ayeuna mun tama ieu nyaeta ketika ayeuna nyarioskeun Imam Abu Hanifah radhiyallahu an ketika ayeuna mun penyebatkeun kajungjunan nyebatkeun yatim anu mana yatimna eta ngarendahkeun kawas ka yatim anu umum Imam Abu Hanifah ngamurtarkeun. Jadi kudu bisa ngaraih ku bahasa-bahasa anu halus anu watak teu ngarendahkeun gitu tah kana pangkat kanabian kana pangkat ayeuna ka Rasulullah teh eta yang ngaji akidah mah teu bahaya ya ngaji sejarah tapi ayeuna teu ngaji akidah kitu ayeuna mun teu efekna teh ngaji sejarah sejarah siarah ayeuna para nabi tapi teu ngaji akidah bakal terjadi seperti kitu mantak akidah kudu utama tuluy ayeuna mun tama ka Kangjeng Nabi ayeuna mun ta Ibrahim ayeuna mun ta teh Kangjeng Nabi turunan ayeuna musyrik ya tuh nya jadi eta teh ayeuna mun tama tina sirah tina sejarah ayeuna cuman akidah kosong terjadi ayeuna ngarendahkeun ka sareng Nabi cek dia satama teh ngarendahkeun nyipatan ku hiji sifat anu matak ngarendahkeun kana darajat kana kedudukan seorang nabi atau ayeuna nyipatan ku sifat anu matak ngarendahkeun ka para malaikat ayeuna mun tam aralagu ka sareng aya malaikat naon bae lah ayeuna mun tam nyipatan mah mun cek urang mah anu ngolok kitu anu aya ayeuna mun teu unsur ayeuna mun tama istihja istihbab meremehkan menghinakan kade ka orang-orang ayeuna mun teu agung ulah wani-wani sakali agung tetap agung karena diagungkeun ku Gusti Allah walaupun kumaha keberadaanna ulah wani-wani ayeuna mun teu naon ngaremehkeun ngarendahkeun. Dieu eta tina sebagian anu matak ngumurutkeun teh nyata wani-wani nyipatan ka seorang nabi atawa ka satu malaikat ku sifat anu matak ngarendahkeun kana derajat kedudukan kenabian anu matak ngarendahkeun kana kedudukan malaikat. Ulah aya sifat ngolok-ngolok ngaremehkeun ngarendahkeun ngageuhkeun qala aqulu qawadan in sallaitu wallahu a'lam bissawab.